Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dinten ieu urang tepang deui di pangajaran bahasa Sunda. Saminggu kapengker urang pernah belajar bahasa Sunda perkawis carita pondok. Nanging urang dinten ieu pelajari deui naon sih anu dimaksud sareng carita pondok. Kunaon urang pelajari deui tentang carita pondok? Ieu dimaksud supaya barudak sadaya tiasa paham naon anu dimaksud carita pondok, lajeng sareng paham kumaha tentang carita pondok. Sataacan ulang mulai belajar tentang carita pondok, sami-sami urang buka kelas dinten ieu, sami-sami baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti Allah masihan kamudahan kanggo urang sadayana nyarep ilmu ieu. Barudak sadaya belajar tentang carita pondok seueur manfaatna kanggo urang sadaya. Malihan dalam tina Al-Qur'an oge dijelaskeun Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadza qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dina surat Yusuf surat ke-12 dina Al-Qur'an ayat 3 diterjemahkan, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Nah, kukituna mangga urang belajar sami-sami belajar tentang carita pondok. Carita pondok nyaeta karangan rekaan atau tina bahasa kerennya carita fiksi. Nyaritakeun hiji kajadian, umumna carita pondok nyaritakeun kisah anu nyata. Ciri-ciri carita pondok hiji, rengse sakali mangsa. Maksudna rese sakali mangsa beres harita oge dibaca ku hidep. Kadua, alurna teu panjang. Kumaha ari sinetron mah hanes termasuk carita pondok. Kunaon? Margi sinetron eta alurna panjang. Nah, katilu mere kesan bener-bener kajadian. Ayeuna dibuka buku paketna. Urang sami-sami maca tentang carita pondok nu judulna Jangjang Helang. Jangjang Helang. Jadi nyarita ka Dedi yang di imahna ngukut helang. Eta helang teh di kandangna dina kurung nu dijieun tina besi jeung kawat. Di kurung soteh lain pedah bisi kabur. Ngan inggis diganggu ku anjing. Lantaran nendeuna diburuan tukang deket panto dapur. Basa aya pancen ti sakola, Dadi ngahaja migawe pancena teh di Imah Yadi. Lantaran penasaran hoyong ningali helang nu caritakeun ku Yadi teh. Atuh barang datang ka Imah Yadi, memeh ngagarap pagaweanana, Dadi ngahajakeun heula ningali helang nu aya dina jero kandangna. Helang teh ku Yadi dikaluarkeun tina kandangna. Tuluy sina entep dina tatakna. Tong digencarkeun atuh Yad, cek Dadi bari semu paur. Ari Yadi mah jongjon weh, malah semu reueus lantaran bisa ngalindekeun sato nu kawilang galak. Sanajan kaasup golongan manuk oge, kapan helang masuk ngadahar sato sejena. Anu kawilang bisa disamber sarta karanggem ku sukuna serta tuluy di bawah hiber. Da moal kabur, geus teu bisaeun hiber. Tuh tingali jangjangna sabelah potong,
Cek Yadi bari meberkeun jangjang helang nu belah kencap. Euleuh nya wae, na kunaon atuh nepi ka potong kitu jangjangna teh Yad? Panjang lalakonna pangna helang aya di dieu teh. Cek Yadi bari tuluy nyaritakeun pangalamanana waktu manehna manggih sarta mawa eta helang ka imahna. Waktu nganjang kabarayana nu lemburna di suku gunung, Yadi jeung bapana ngadon jalan-jalan ka leuweung anu sok dipake tempat moro manuk ke jelema-jelema nu baroga pangaresep bebedil. Sanajan geus pohara dilarang oge, nu moro teh keukeuh we maling-maling tina bongohna nu jaga. Sabot keur lempang bari ngarasakeun hawa seger di handapeun tatangkalan, Yadi manggihan helang ngagoler dina taneuh. Malah disangka ku manehna mah helang teh geus paeh. Barang dicampa karasa awakna haneut tur ngapanana aya keneh. Awakna sabeulah pinuh ku getih. Tayohna eta helang teh katembak basa keur hiber tuluy ragrag. Saenggeus dipariksa ku bapana Yadi, bener wae helang teh jangjangna nu sabelah ngaplek. Getih ngucur ti lebah tulangna nu potong. Ku bapana Yadi helang teh dibeberkeun ku sapu tangan sarta tuluy dibawa balik sangkan bisa diubaran. Yadi pohara getena ngurus helang nu keur tatu teh. Atuh helangna oge katingalina masih keneh gede kahayangna pikeun hirup. Saenggeus aya di imah Yadi, joros sabulan tantuna cager, bulu-buluna nu caroplok geus mimiti jaradi deui. Nganjangjangna nu potong mah angger can bisa cengkat. Asa rada pamohalan bakal bisa meber deui, komo pikeun dipake hiber mah. Lamun Yadi keur aya di imah, helang teh sok dikencarkeun diajak ulin. Ongkoh katingalina apaleun yen pangna masih keneh bisa hirup teh. Kulantaran ditulungan sarta diubaran soson-soson ku Yadi. Nu puguh telengges mah nu ngabedilna. Teu mikir katunggaraan nu bakal karadapan ku korban balukar manehna nganter kalangan bari ngarempak aturan. Ayeuna urang sami-sami jawab pananya dina carita pondok jangjang sama sareng helang nu aya di halaman 4 di buku hidup. Sok hidup nyendak buku tulisna disiapkeun sareng pulpena atau pensil patlotna disiapkeun. Teras hidup jawab. Naon anu aya pananya naon anu aya di buku hidup. Bari hidup ngisian pananya eta urang sami-sami ngadangukeun lagunya ngarencangan hidup ngisianana. Mangga urang dangukeun. Sadayana muslimin muslimat, urang wajib nyarial ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dina lafad faridatun eta isim fa'il makna mubalaghah, jadi banget kacida nyar ilmu teh. Wajib dialajar ngaji ngan ulah yang kapuji, lahir batin cinga hiji, pan Allah parantos janji. Allah bakal maparinan kajalma anu ariman, umat Nabi akhir zaman, di akhirat pasti aman. Gerapek aji ilmuna, pek taroskeun ka ahlina, tong isin dulur datangna, ke pasti aya hasilna. Dosa lamun teu diajar, eta jalma pasti sasar.
bakal lengit sifat sobar sangsara di alam mahsyar. Nyiar ilmu diwajibkeun ku Rasul diparentahkeun anu bakal nyalametkeun pek diajarna sing leukeun nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama pikeun sadayana jalma nu hayang hirup utama. Mengpeng aya kesempatan kanggo milarian jalan pilari ridho pangeran ulangan jadi alasan. Abdi ukur ngawartosan kasadaya insan sabab ajal teh ngantosan di dunia ukur ngasaan. Gerapilari ilmuna anu aya manfaatna ulangan ukur capena teu aya buruhanana. Ari ilmu nu manfaat eta karaosna nikmat ku pada jalma dihormat kalayan jadi syafaat. Sabab jalma sadayana teu aya nu sampurna seueur kakiranganana ngantong liren milarina. Diajar ilmu tauhid sing apal tong ulad alit ngarah teu kabawa palit ilmu fikihna sing mufid. Ari tauhid ka Gusti Allah simpen jero ati yakin sieun ku Gusti tihirup dugi ka mati. Ngarasa hirup diatur senang sehat fakir udur dihirup sampai dikubur ku Allah nu Rabbun Ghafur. Ulah luntur kaibunan ulah gedag kaanginan ulah laas kahujanan percaya kanu kagungan sadayana geti Gusti Allah anu gaduh pasti nu ngatur hirup jeung mati tekadkeun di jero ati. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi pananya tadi ketosku hidup jawabnya. Yuk orang sami-sami parios. Yuk orang sami-sami ngajawab pananya anu ditugaskeun ka hidup. Nu A. Saha wae palaku dina eta carpon teh? Atau dalam bahasa Indonesianya, siapa saja pelaku dalam cerita pendek itu. Palaku dina eta carpon teh nyaeta Yadi sareng Dadi. Kemudian yang B.
naon anu dikukut ku Yadi di imahna. Atau dalam bahasa Indonesianya, apa yang dipelihara oleh Yadi di rumahnya. Nu dikukut ku Yadi di imahna nyaeta helang. Atau dalam Indonesianya, yang dipelihara oleh Yadi di rumahnya adalah elang. C. Nah kurung helang teh dijieunna tina besi jeung kawat. Atau dalam bahasa Indonesianya, kenapa kandang elang tersebut dibuatnya dari besi dan kawat? Jawabannya karena takut, khawatir elang tersebut diganggu oleh anjing, atau dalam bahasa Sundanya inggis. Elang eta diganggu ku anjing lantaran nendeuna diburuan tukang karena menyimpannya di halaman belakang. Kemudian yang gede, kaasup sato naon? Kaasup sato anu kumaha ari helang teh? Jawabnya helang teh kaasup sato nu kawilang galak. Dalam bahasa Indonesianya, helang teh termasuk hewan yang terbilang galak. Kemudian pertanyaan yang rek naon dadi datang ka imah Yadi? Mau apa dadi datang ke rumah Yadi? Dadi ngahaja migawe pancena teh di imah Yadi, pancen ti sakola teh di imah Yadi. Jadi Yadi itu sengaja mengerjakan tugas sekolah itu di rumah Yadi. Kemudian yang F, naha helang anu dikukut ku Yadi teh teu bisa kabur. Kenapa katanya elang yang dipelihara Yadi teu bisa kabur? Jawabannya helang anu dikukut ku Yadi teu bisa kabur sabab helang eta jangjangna potong sabelah. Atau maksudnya karena sayap elang tersebut potong sebelah. Kemudian yang G, iraha Yadi manggihan eta helang teh? Dalam bahasa Indonesianya, kapan Yadi menemukan elang tersebut? Jawabna, Yadi manggihan helang eta waktu nganjang kabarayana nu lemburna di suku gunung. Dalam bahasa Indonesianya, Yadi menemukan elang tersebut waktu dia main ke rumah saudaranya yang ada di kaki gunung. Yang I, kalimah mana nu netelakeun yang Yadi teh nyaah ka helang? Dalam bahasa Indonesianya, kalimat mana yang menunjukkan bahwa Yadi sayang sama helang? Nah, kalimahnya yaitu lamun Yadi keur aya di emah helang teh sok dikencarkeun diajak ulin. Ongkoh katingali apaleun yang pangna masih keneh bisa hirup teh. Nah, jadi kalimat tersebut jadi kalimat yang menunjukkan bahwa Yadi sayang terhadap elang tersebut adalah kalimat yang kalau lagi di rumah elang tersebut suka diajak main. Terus kalimat yang kedua itu Yadi pohara getena ngurus helang nuker tatu teh. Atau dalam bahasa Indonesianya Yadi sangat getol, sangat rajin mengurus helang tersebut. Yang terakhir, saha anu teu leunggeus ka helang tepi ka teu bisa hiber teh? Siapa yang berbuat begitu tega ke elang tersebut sampai elang tersebut tidak bisa terbang? Jawabnya yaitu nu puguh teu leunggeus namah nu ngabadilna, atau dalam bahasa Indonesia yang benar-benar tega sama elang tersebut adalah yang menembak elang tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, tentang carita pondok ieu akhirna rengse oge. Mudah-mudahan hidup ngartos naon anu dimaksud
jeung carita pondok teh. Jadi sate acan urang tutup. Urang sami-saminya nyanda kesimpulan tina carita jangjang helang ieu. Kasimpulanna urang uyos kasasatoan oge kudu nyaah karena sabab sasatoan oge nya makhluk ciptaan Allah anu gaduh hak sami sareng urang, hak untuk hak kanggo hirup. Jadi kesimpulannya bahwa kesimpulannya dari cerita sayap elang ini adalah bahwa kita harus juga sayang pada binatang, karena binatang juga makhluk ciptaan Allah yang mempunyai hak yang sama seperti kita, yaitu hak hidup. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya pelajaran kita kali ini. Apabila kalian ada yang kurang dimengerti atau upami hidup aya nu kirang ngartos, mangga tiasa ditaros ka Ibnu langsung. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari Ibu. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.